jeung malaikat ge hese nanya ka santri mah hese begitu asup ka jero kubur naon nu ditanya atuh si budak sendal cepit sabelah lain seueur tanyaeun cak malaikat taneuh nya nama jatuh boga duit ge duit begitu ditanya duit sabaraha teh duit naon cak nya ieu malaikat duit naon kula mah di pondok masyaallah bapak kula teh miceun kula cak nya ieu mah kula mah dikiriman tilok dilongok tilok cak nya ai sia dahar kumaha kula mah numpang we di kiai-kiaina bae untung baraha lamun kiaina pelit batu sarua diusir ku kiaina ngan atuh santri mah kos kitu nya dapat dikiriman teh ku bapana modal di Cilongok teh dibere henteu dilongok tilok atuh pan buah kiai beak oh masalah